Ibu ngabangun jalan gampang teu? Gampang, asal buka duit. Misalnya gampang. Matak saur Pak Gubernur ngabangun jalan, ngabangun irigasi, ngabangun gedung, ngajalan tol gampang. Asal boga duit. Anu hese naon ngabangun hate jelema. Nyolehkeun jelema. Jalan dibangun. Kulantaran jelema teh saroleh, loba jelema motoran kekeputan. Kekeputan sabab bener teh soleh. Nu akhirna mah kulantaran sieun katabrak jalan nu ngeunaheun teh loba polisi tidur. Gejlug ongkoh di aspal, ongkoh di beton, ongkoh di hoti, ongkoh di gejlugan deui pan teu geunah. Pan rasana mana hayang teh urang teh naik mobil teh naik motor teh pan hayang lemes. Ieu mah karek datang karek luang 5 meter gejlug. 5 meter gejlug deui. Ongkoh dibangun teh ngarah ngeunah kulantaran pembangunan pribadina. Akhlakna teu aya. Akhirna kumaha kitu model kitu. Nu hese mah ngabangunon akhlak. Ngabangun jalmina. Mata lamun teh mah ngabangun khariqulil adah gampang ninggal mujizat.